Yan. Aki orang mah jagoan sih ya. Jagoan naon gitu? Baheula keur ngorana gelut jeung maung. Hebat euy. Ayeuna aki mana aya di mana? Aya dina jero beuteung maung. Wah. Rek mana me rusuh? Babaturan. Rek naon? Dia nyakolahkan motor, mah pinter. Geus sapakeun ka urang. Emang boga duit. Urang mah geus beunghar ti lahir. Wah. Jadi sabaraha? Saeutik sih, 500 paling ge. Ya, 1, 2, 3, 4. Kan 500, nah iya 400. di mana-mana oge sakola aya biaya pendaftaran. Oh, itu jadi 100 duit pendaftaran. Mohon Oh, nya tuh. Nuhun ya. sami-sami. Rek ka mana? Balik atuh. Eta kan motor geus disakolakeun ka urang. Ya, tapi kan ke PPKM mah sekolah lagi daring. Sekolah ti imah. Halus monyet teh. Naon? Ieu mah ucing lain monyet wa. Dakwah mah keur ngomong ka monyet lain ka ucing. Mang. Ieu heula. Wes, gaya euy. Make dasi, sepatu, rapi. Dinas di mana ayeuna? Biasa jual beli perabotan rumah tangga. Hebat euy. Ngan al dijualna tiap poe beda-beda. Naha? Poe Senin jual lemari. Poe Salasa jual kursi. Kue Rebona. Jual kulkas. Hari Kamis. Jual TV. Jumaah. Mesin cuci. Hari Sabtu. Jual panci. Minggu. Poe Minggu magan libur. Wes, hebat. Liburan Minggu. Awas PNS. Boro-boro hebat. Nges eueuh barang anu keur dijual. Korban PPKM sakabe barang di imah ludes beak. Imah kosong mung polong. Wah, Cirayan ceri. Kunaon make bisa ceuri? Cirana kapuragan cak-cak. Suatu ciri kunaon. Pida oge kapurgan cak-cak atuh. Nya pirani kapuragan cak-cak, tapi dina sirahna dibabuk ku kain. Uya. Prokes wa pakai masker. Manya udut bari make masker. Kumaha udutna atuh? Wes. Sarua geuning bajuna. Merek naon ieu? Ieu teh merek Jajal Kumulo Heron Kasiron. Ya we. Merek tuh. Makanya Urang teh keur baringung mang euy. bingung kunaon wa? Indung. Lance, dulur-dulur, kita wae urang kawin. Boro-boro kawin, pan. Kaboga kieu teh boga. Ayeuna mah kudu apik neangan ti pamajikaneun teh. Ciga urang neangan motor. Yang kumaha gitu. Alus mesina, mulus bodina supaya ngeunah itu bakanana. Ah, mung ari kitu mah. Nah, Bisi rea nu numpakan. Ojan, Euy, tong main game wae. Tugas sekolah geus gawean Can.
Enggak satu om. Ulah siga om, kaduhung baheula om teu ngadenge omongan kolot. Nyaeta kaduhung mah datangna di tungtung. Aya di awal mah ngaranna pendaftaran. Masa kalonnya ngomongin kolot teh. Emang bahala kolot ngomong naon om? Nyaeta pan om teh teu ngadenge omongan kolot. Jadi om tuh apa kolot ngomong naon? Ke mana, Mang? Iya, ada tukang servis HP. Kunaon HP nu? Jika nama rusak, tidak bisa WA, IG, yang tidak bisa muka YouTube, COD TV. Cik, kadiekeun urang tingali heula. Urusan HP mah ku urang beres. So, Ah, ieu mah lain HP nanu rusak. Kotaan. Ya. embung. Tadi kan dia janji rek meresan. Kudu tanggung jawab. Aing ketempuhan buntut maungna. Wayahna, ayeuna mah kudu apik neangan pinuan pamajipta. Ini ngajual da teh. Oh. Ulah siga om. Baheula om teu ngadenge omongan kolot. Aduh. Nyaeta kaduhung mah datangna di akhir di Da mah kan ngomong ka monyet, lain ngomong ka ucing.